Geus muru ku sunu deui wae cenah ningali salaki gudad-gadeuд ari sing horeng teh ditanya sayang kunaon sia teh geus nyuncung deui wae ari sing horeng teh hayang barang hakan. Oke kita olo ku goreng bala-bala kusabab si salaki mah kabeukina ngahakanan bala-bala. Mar kincut mari kita lanjut ngolo salakina maksud teh nyieun bala-balana pokona mah geus dikeuretan kabehanana samaraan tariguan pokona mah dikucek-kucek we lah. Da ku sok teu habis pikir cenah jeung make muru ku sunu hakaneun matak naon barang jieun ku sorangan cenah meni kudu ku aing wae atuh piraning nyieun bala-bala meni kot kakudu ngabaeudan pamajikan. Sugan we atuh geus dibere bala-bala mah rada somea saeutik rada gairah kitu beungeutna teh entong baeud wae. Oke lanjut cenah tong poho dibulak-balik ieu teh meni kot kalila cenah sajaringan teh meni kot kakesel ieu teh cenah nya salaki geus nununguan cikana mah geus hayang geura-geura ngadahar bala-bala. Teu asak oge cenah tuluy asupkeun kana wadah tong poho diasaan heula soalna lamun teu diasaan heula mah geur teu ngeunah ke geur teu kapake. Heg lamun teu ngeunah mah cenah keur mamuru ku sunu atuh beuki nyungcung.